Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagean anu ka opatna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Yayang Esi, Yayang Esi, kemana Yayang? Grona si Samson bari tuluy leumpang ke arah inditna Nyi Esi. Si Dasep jeung Nyi Yeni oge akur nuturkeun di satu kangeunana. Si Esi ulah nekat gitu si. Hayu urang balik sih. Cek Nyi Yeni ngilu ngagerowan. Tapi anu digerowanana angger teu katempo ringkang-ringkangna hacan. Nu aya ukur meredongna jalan anu hieum ku rajegna tatangkalan. Red ka wetan, red ka kulon, red ka kidul, red ka kaler. Tiluanana rurat reret culak cileuk ngah henteu ari culak colok mah. Maranehna laju laleumpang bari rurat reret ningalikeun sakuliling eta jalan. Si Samson leumpang ti hareup sedangkeun si Dasep jeung Nyi Yeni leumpang di tukang nuturkeun. Si Ayang Esi ulah kitu atuh Yang, hayu urang balik Yang. Si Samson geus mimiti teu geunah rasa. Geus aya kana 100 deupana nyusul Nyi Esi. Tapi waleh teu katenjo jeung teu kasusu. Duh, kumaha son euy? Buah-buah
si Esi teh bener-bener nekat balik lempang sorangan jika nama son. Teuing atuh Sep, aduh asa piraku si Esi wani balik sesoranganan mah apanan jauh tempat balik ka imana teh nya, tapi lamunnya teu balik mana si Esi teh geuning teka tenjo wae jeung teka susul wae nya. Urang coba we udah geula Sep, bisi manehna ngadaguan di tungtung jalan tuh, cek si Samson bari ngagancangkeun lain kasukuna. Si Dasep jeung Yeni teu nyarita, adon tuluy nuturkeun si Samson. Lempang pauntuy-untuy di jalan poek meredong, bari ting garero nyalukan Nyi Esi anu geus indit teuing ka manalosna. Beuki lila lempang teh beuki jauh laju lempang ninggalkeun motor. Teu lila si Dasep kaalihkeun perhatianana. Panonna rada nyipit, tarangna kerung, panenjona diseukeutkeun ka hareup. Sabab manehna nenjo aya nu keur ngajanteng nangtung di lebah handapeun tihang lampu. Jarakna meureun aya kana 30 deupana ti arah manehna nangtung. Son. Tuh geuning tuh. Jiga si Esi euy keur ngajanteng nangtung tuh di handapeun tiang lampu son tuh. Kontan si Samson jeung Nyi Yeni narolih ka arah anu dituduhkeun ku si Dasep. Bre katenjo ku si Samson. Didinya aya saurang jalma keur ngajanteng nangtung di handapeun tihang lampu pisan. Sanajan can jelas masih samar-samar, tapi eces didinya teh aya jelema keur ngajanteng. Nya Sep euy. Tuh kan cek dewe ke kumaha si Esi mah moal wanieun indit jauh. Geuning kalah nongkrong didinya ye. Nongkrong ngadaguan sanya euy. Ngadaguan dewek kitu nu kasep bagaikan Pangeran Arjuna. Cek si Samson setengah lumpat gura-giru muru nyamperkeun. Si Dasep jeung Nyi Yeni gancang nguturkeun. Tapi si Samson anu tadina ngabretek lumpat teh jol jadi lempang ngetayep. Red mahena ngaret kadua baturna terus nyarita semu ngaharewos. Sep anu ngajanteng teh jika lain dedegan si Esi euy. Ieu mah beda euy. Rada kumaha pangawahanna euy. Mah nyason si Esi cek si Dasep penasaran ku omongan si Samson. Si Dasep jeung Nyi Yeni beuki nelek-nelek kalabah anu keur ngajanteng handapeun tihang lampu. Panonna digisik-gisik teu sirikna dibelel-belelkeun bakat ku hayang eces. Can jelas euy. Teuing panon uing anu bureng teuing naon ieu teh? Cek si Dasep. Sia mah ngatakna boga panon teh dijaga Sep. Ulah loba nempo dosaeun sia teh. Ulah loba teuing nejo film Solin gerak. Jadina kitu tah ranyai dedeleuan teh. Tuh duduk sia tuh cing jelas. Cek si Samson mamagahan ka si Dasep. Halah, jika nu nyawe mematahan batu ulah nempo film Solin. Ari maneh leuwih parah. Nini momoy keur mandi kalah ditoong sia mah. Parah. Beuki ka nini sia mah sawan. Sanu beuki ka nini si Dasep. Basa eta mah teu kahaja euy. Sugan teh nu mandi teh si Leha, Aipek teh si Nini. Aipek teh Nini momoy. Geus heubah. Tong dicaritakeun di masalah eta mah euy. Era ku si Yeni. Ayeuna marane daguan di dieu nya. Kajeun lah uing sorangan nu nyampeurkeun tuh. Sugan we bener si Esi. Nya terserah maneh. Ari uing jeung si Yeni mah kudu ngadaguan ge nya teu naon. Sok atuh geura sampeurkeun. Tembal si Dasep panuju.
Dajeng nyana si Dasep sorangan asa beki tegenah hate. Malahan Nyi Yeni murangked bibiri gidigan bari ngusapan pundukna sagala. Nya Sep, kajen wing sorangan lah anu nyamperkeun nya. Bisi nu ngajanteng teh Mang Juha nyusulan rek nagih anjukan bensin dewek. Sok da bari dieu. Nya sok lah, buru-buru laloba ngomong sih ya. Geus kitu mah katayep si Samson leumpang ngatayep. Lalaunan manehna ngadeukeutan kanu ngajanteng handapeun lampu. Sedangkan si Dasep jeung Nyi Yeni merhatikeun ti kaanggangan. Duh, ada Sep. Ieu teh asa jadi dak-digdug kieu hate teh Kang. Cek Nyi Yeni. Puguh sarua Nyai. Aoge asa geumpeur teu paruguh ieu teh. Bari bulu punduk ngaruriding kieu pating puringka. Temal si Dasep. Panona terus merhatikeun si Samson anu keur leumpang ngatayep. Kalawan lalaunan si Samson ngadeuketan ka lebah tihang lampu. Terus ngatayep beki ngadeuketan. Ngan kira-kira jarak 10 depa deui. Anjrit! Si Samson jol ngagorowo kaget. Berengbeng teh langsung lompat balik deui ke arah si Dasep. Aya naon? Aya naon? Nah balik deui si Samson. Aya naon? Tanya si Dasep kaheranan ku si Samson nah bet balik deui. He, balik euy, balik euy. Moal balik. Ayo balik. Balik, ayo balik. Cek si Samson renghap ranjung jiga tas manggih karuas kaliwat naker. Ke. Aya naon si asawan? Nah kalah ngajak balik deui sia teh. Aya naon? Nya Samson. Kumaha? Eta nu handapeun tiang lampu si Esi sanes Kang? Tanya Nyi Yeni. Geus, tong lupa tanya. Kewae dijelaskeunana. Da aduh. Ke dijelaskeun itu tuh di panggung pongdo tayo yuk. Ai. Kewae di imah maksudnya dijelaskeun ayo yuk. Mending gancang ide deui. Lila urang aya di dieu bakal cilaka. Ayo balik. Nya terus ari si Esi kumaha tuh Samson? Cek Nyi Yeni jejereget teu pararuguh hariwangeun ku dirina Nyi Esi. Duh, teuing atuh Yen. Uing oge bingung. Pokona aya na euy, ayo buru-buru balik indit. Tembar si Samson beuki tagiweur. Nya hayu atuh hayu. Beretok we. Tiluanana harita lalumpat muru balik deui ka deukeut motorna. Ngan kakarek oge sabaraha meter ti dinya. Aduh. Si Samson, si Dasep, katut Nyi Yeni ngarejat ka tukang molohok kasiak ke arah 5 depa ti hareupeunana. Sanajan kaayaan poek samar-samar, maranehna bisa nenjo lamun 5 depa ti hareupeunana aya nu ngacepat malang di tengah jalan bari kaayaan teu usik teu mali. Yakin anu ngacepat di jalan teh layon manusia. Sajongjonan tiluanana bati pating polohok beungeutna parias awahing banget ku geumpeur. Ruas campur sieun ongko. Sekomo si Samson mah paromanana beuki tagiwur sanggeus bisa nelek kana eta layon. Hah? Esi? Si Samson lompat muru nyamperkeun. Dua baturna gentak nuturkeun. Naon nu katenjo ku si Samson memang teu salah. Anu ngajepat di tengah jalan teh memang layon Nyi Esih pisan. Kayaanana geus pikawatireun, sirahna rengkah beulah bari jeung eueuh siki panonan. Esi, ayang Esi. Si Samson ngagulang gaper layon Nyi Esi.
ngantelila di stokangeunana kadenge aya suara nu leumpang ngadeukeutan. Srek 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 srek. Eces pisan eta sora memang sora lengkah suku. Anu tiluan saling surti, yakin anu keur ngadeukeutan teh nyaeta jirim nu tadi ngajanteng handapeun tihang lampu. Atuh teu mikir panjang deui, kabur pecir. Geus teu malire deui kana layon baturna. Si Samson, si Dasep jeung Nyi Yeni ting beretek lalumpatan satakerna, lumpat sakalumpat lampetna, teu paduli kayaan jalan anu poe. Belaan notog-notogeun maneh. Tunggul dilarut catang dirumpak ceuk babasana mah. Sanajan blak-bluk ti tatarajong bakating ku sewak. Sabisa-bisa maranehna tiluan kudu bisa indit ti eta jalan, ngejat pikeun nyelamatkeun diri. Si Samson lumpat panghareupna dituturkeun ku si Dasep laju ku Nyi Yeni. Bubuhan ari Nyi Yeni mah pangawakan awewe, jadi pastina bakal elat dina lumpatna. Ari si Dasep lain teu hayang lumpat jiga si Samson. Sabab mahena melang lamun nepi ka ninggalkeun Nyi Yeni lumpat sesoranganan ti tukang. Jadi kapaksa si Dasep marengan lumpat Nyi Yeni. Brak! Kadenge sorang ngagebrak tarik barang jeung sorang ngajorowok. Si Samson anu lumpat panghareupna mahena geus nepi kana motorna. Motor bebek anu knalpotna panjang da sabab menang nyokot jeung dilaskeun tina knalpot carry. Atuh gura-giru si Samson gentak naik kana motorna laju nyelah motor satakerna. Kocrek, kocrek, kocrek. Anehna motor teh ngadak-ngadak teu bisa hurung. Si Samson hari weus-weus bari terus-terusan nyelah motor. Kocrek, kocrek. Tapi eta motor bebek anu knalpotna panjang teh ngadadak-ngadak. Nyobaan diselah deui angger keneh. Nyobaan diselah deui nya kitu teh. Red si Samson ngareret ka tukang. Hareupeun si Dasep jeung Nyi Yeni ngurunyung datang. Tapi weleh punten. Harepan punten. Red si Samson ngareret ka tukang. Harepan mah si Dasep jeung Nyi Yeni ngurunyung datang. Tapi weleh nalika geus dianti-anti si Dasep jeung Nyi Yeni teu ngurunyung we datang. Atuh si Samson beuki tanda tanya. Nah tulus lumpat ka mana ari si Dasep katut Nyi Yeni geuning teu bisa nyusul manehna. Tapi sanggeus dianti-anti lain si Dasep atawa Nyi Yeni nu datang teh. Tapi justru anu datang teh jijirim hideung anu ngacuringkang leumpang ngadeuketan ka arah si Samson anu keur nyenyelah motor. Beuki lila terus eta jirim beuki ngadeuketan. Si Samson anu masih keneh numpak dina motor jadi rampang reumpeng tu puguh peta. Motor diselah tapi anggar teu daekeun hurung. Kocrek 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 blek bak 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 bak. Teuing kunaon eta motor teh bet ngadat bebelek-bekan. Teu bisa diajak badami padahal kayaan sakitu gentingna. Ente eta mang Juhasanes atawa mang Ikin aduh mangocin watiti wadede watir deh saha eta tanya si Samson. Tapi taya jawaban sakecap-kecap acan. Anggur ditembal ku sorot panon burahi beureum pikasieun teh eta jirim hideung. Atuh si Samson nepi ka ngayak-yak ukur bisa pasrah kana kayaan, pasrah kanu bakal tumiba ka dirina.
harita geus karasa calana kolor geus jibrug bas keur mah motor teu daek kurung katama awakna miti karasa lungse manehna teu bisa lumpat deui bati ngayak-yak sarta panon molotot mencerong ka jirim anu geus aya di hareupeunana. Sanggeus deukeut bre jelas ayeuna mah katenjo pisan eta jirim ti mimiti rupa jeung dedeganana ku si Samson kadeuleu sanajan teu bisa digambarkeun kumaha bentukna tapi nu jelas jantung si Samson asarek eureun tina ngagertekna beheungna karasa nyelecep tiis tina leungeun pikasieun anu geus nyekek beheungna. Ampun bos, ampun rig, ampun. Si Samson bener-bener teu bisa wajah. Beheung meuretan asa dipelit ku rai sanca. Tina rasa tiis anu kaluar tina leungeun eta jirim, kadituna jadi karasa panas ngaheap. Alatan saluran hawa katut urat beheung ka pendet tari. Cekluk golahe. Para wargi sadayana Sang Surya medar ing buana papakwetan engkeut dipirid kulayung koneng sarta pudarna balebat janari. Ku hal eta sapayusna umat manusia kudu sujud syukur masih dibere waktu nepi ka srangenge bijil ti beh kulon. Di mana srangenge geus bijil ti beh kulon ulah ngarep pertobatan bakal ditarima kitu numutkeun perjanjian Gusti dina dawuhna. Kecapkeun dina isuk eta Dokter Yadi kasampak geus sagedang dan make papakean dinas pikpek meresan sagala keperluan gawena sabaraha lambar kertas sarta laptop oge tetinggaleun disiapkeun ngan katenjo Dokter Yadi seeutik pias jika rada kurang sehat sabot keur meresan sapuratina keperluan gawe pamajikan Dokter Yadi norojol semua hari weus-weus. Pak tiwas pak tiwas aya naon mah aya naon mun hari weus-weus kitu aya naon pak nembe teh aya telepon ti Pak Dokter Asep saurna bapak kedah saenggalna nuju ka jalan Cisaat pak kumargi tadi wengi didinya aya anu di telasan deui jiwana pak. Innalillahi nu bener mah nu bener. Kaget satengah teu percaya Dokter Yadi narima laporan seperti kitu ti pamajikanana. Muhun pak nembe pisan Dokter Asep nelepon nah teu aya SMS kitu ti Dokter Asep ka bapak. Asa kaingetan Dokter Yadi gancang nyokot HP nalika ditenjo nyawe aya kana 3 pesen ti Dokter Asep can kabuka. Parang dibuka kabeh pesen memang saluyu jeung anu cikene diomongkeun ku pamajikanana. Nya geuning mah Dokter Asep masihan wartos sapertos ceuk mamah nembe. Duh aya wae ieu kajadian teh. Jadi kumaha tuh pak? Nya bapak kedah langsung ka lokasi ieu mah. Mohon atuh sok sing iatna truas pada we pak. Bapak angkat heula nya mah. Assalamualaikum.
cek dokter Yadi amitan. Mangga kade sing hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Dokter Yadi guragiru nuju ka garasi mobilna. Sakedeung manaskeun mesinna. Geus kitu biur we. Mobil teh ngabiur indit rada gancang nuju ka jalan Cisaat. Saparat jalan pikiran dokter Yadi ngaran cabang kaditu ka dieu cus-cos hatena rungseb komo lamun dikait-kaitkeun jeung beja dina internet jeung teror sababaraha tulisan anu ditujukeun ka dirina nyaeta tulisan dina meja gawe jeung tulisan dina kaca mobilna. Manehna jadi baluang kumikiran hal eta. Sedengkeun kayaan di jalan Cisaat kayaanana geus riuh geus rame ku ngagimbungna jalma. Teu kaliwat pihak keamanan, pihak anu berwajib, polisi, ABRI geus aya di dinya. Pon nyakitu deui tim medis forensik kasampak keur ngagugulung tilu layon jalma anu kayaana pikakatireun. Sirah-sirahna pada rarengkah barulah sarta taya siki panonan. Yakin lamun eta tilu layon teh tilu urang rumaja anu tadi peuting ngalanto ka eta jalan. Nyatana layon si Dasep, Yeni, Katut, Nyi Esi. Terus ari si Samson hiji deui pan peuting teh opatan. Kamana hiji deui si Samson? Horeng si mana horeng? Si Samson mah masih kene hirup kene. Manehna kasampak harita keur ditanyaan atawa keur diinterogasi ku dua urang polisi. Si Samson loba hulang jentul bakating ku soak ku kajadian tadi peuting. Jang, nami sajang? Tanya polisi bari ngetik ngasupkeun data laporan. Samson Pak, tapi lain Samson Betawi, ieu mah Samson Sukabumi Pak. Manya ngaranna Samson, anu benerna ngaranna saha Jang? Punten lepat, eta mah Napang Pak, Napang. Naon Napang deh Jang? Nya nami panggilan Pak. Ulah pabelit ieu cing bener. Bapak teh polisi ieu, sok cing bener. Ieu jeung laporan, sok sangaran asli. Nami asli mah Haji Samsu Pak. Mung sok di Samson. Gitu. Terus ari pagawean sapopoe naon? Padamelan mah ngabobok motor sareng balapan liar Pak. Sakapeung sok ngeusseup paminuju tandur tiap wengi ngobor belut. Lain eta Jang lain, eta mah hobi atuh, lain pagawean tetap. Maksud teh pagawean anu ngahasilkeun duit aya henteu? Oh, teu gaduh Pak. Abdi mah sukses Pak. Sukses. Naon sukses teh? Nya setiap isuk-isuk hees, eueuh sia mah teu balik ditanya teh. Bener sok bener. Naon pagawean anu ngahasilkeun duit aya weuh? Teu gaduh Pak. Abdi mah dagang anggur alias nganggur Pak. Terus ari Jang Aji Samsu leres rencangan ti tilu layon ieu. Leres sumuhun bener pisan Pak. Terus kumaha ye waktu kajadianana bisa seperti kieu? Ari Ujang salamet sedengkeun tilu batur Ujang nepi ka palastra kieu kunaon ieu? Nya kajantenana teh abdi tiluan diudag-udag ku jirim anu ngajuring Kang Hideung bari pikasieuneun Pak. Cek si Samson bari nginget deui kajadian tadi peuting. Jadi hidup
kabehan teh diudag ku seorang jalma kumaha ciri-cirina kira-kirana bisa dijelaskan teh Jang? Sesi Pak kumargi kejadianana wengi bari kayaan poek merdong jadi kirang jelas Pak. Nya ciri saliwatna kumaha kitu tah ngareteresok saliwatna anu kapendak anu kadeuleu anu katenjok ujang kumaha tah? Nya pami dina rupa mah jiga mang lamsijan mung ari dedegan jiga rai ade rai Jang ade rai merenjang lain rai ade dosa apa ditanya tara bener reka mana iya waktu tos Pak Kang Agus Jagona jeung Kang Atena rek tuang heula eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.